Cang. Ieu maneh bener teu ieu jalan ka dieu kada weung kieu geuna jalan ka. Ka Mbah Burut jalanna bener ka dieu. Benar, bahasa orang kan kamari ka dieu. Cik cal. Tuh aja mah tuh tanyakeun. Cik salah jalanna ka Imam Mbah Burutna. Oh, deui deui Urang urang sakit tanyakeun. Kang, punten. Pada tu maros, Pak. Ari Mbah Burut. Kali mana? Bumina. Abah Burut. Oh, Mbah Burut. Heeh, Mbah Burut. Mbah Burut. Oh. Tepang. Tapi hilak deui ka dieu teh. Tepang. Kali mana? Caket. Saket. Mohon. Atuh Buat jajab atuh. Mangga buat jajab abdi gua. Kali mana Bumina, Kang? Ah, ieu tah, ieu tah. Oh, itu Bumina. Oh, benar. Oh, mohon. Jabri. Mohon. Atur nuhun nya, Kang, atur nuhun. Anu nya. Nuhun, Kang. Mohon. Cal, ieu bener maneh teu. Imam Mbah Burutna ieu bener. Tadi cek si uang mah cenah ieu bener meureun. Cobaan we lah. Heuh, cukupan ketokan ku maneh. Assalamualaikum. Kum. Bah. Asup tah, aya euy. Bener. Buka ka dieu Assalamualaikum, Bah. Tuh, Bah. Ya Abah Burut. Nuhun tos kaambul dong apa dia Nuhun ieu jajab rarain Iya, Abah Burut. Iya. Nuhun. Aduh, mohon, Bah. Aduh, ieu laras satu Bumina Abah Burut mah di dieu. Kumaha ieu teh kaambul nama kaambul ka dieu datang ya aya naon ieu ka dieu ya Bah, urang ka dieu teh erek nganter si Jabring. geus aing nyaho maneh ka dieu teh nganter budak ieu hah aing nyaho ieu perkara awewe benar Oh, Bah. Ininya sih, Bah. kumaha awewe na kudu kumaha ya Tuh, eta teh kieu, Mbah. Mbah Burut. Eta syaratna teu. aya tuh kabeh ge make syarat atuh jang praktis segala gitu Syaratna naon? lobakeun duit lobakeun mobil lobakeun tanah Goblok sia urangnya. Satu kitu mah maneh teh. Hah, geus mah Bah, mah balik. Balik be, ngomong. Oh, aing mah. Balik geus balik. Ngomong. Bah, Bah. uwi wae lah nya. ya los ka ditu hayang ka awewe kumaha we ge ya Kuring ge balik be, Bah. ya Heeh, Mbah Burut kasehatnya, Mbah. Yuk, mangga. Abah Burut nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tutupan pantona Maneh macal sia mek musrukeun aing. Dibawa ka Mbah Burut. Syarat pas kitu mah geus wae aing usaha ka Urang bener. kita beja, apal urang mah. Geus balik lah aing mah.